ilaha illallah maksud angin Allah maksud angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinna astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teh aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kada damelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae ngematak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan celik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babahari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing kunaon haju aing neulekeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideulekeun ku urang haju nyana neulekeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogo ka Mamang Haji ai Mang Haji daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deulekeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora jadi rugi 12 eta pos itu ya hei nyana bogoh henteu haju urang dideulekeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh ih tah tapi lah urang selalu kasih nikmat iya atuh nyana urang-urang iya atuh geus bae sebuah masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus tah mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan anak ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalangna geus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun geunaheun komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beki luhur puasa urang teh lantaran dari tadi mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kok bisa gitu bisa iyalah disebut puasa hakikat pohonna ka Allah maksudna ka Allah teh Allah lain kumaha sih kieu maksudna urang hirup dihirupeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho ka nu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah
kurang lempang dilempangkan ku Allah teu inget ka diri urang nu lempang jaya disatukangan urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasukeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa, urang dipaksa ku ari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah dahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ke rumah sakit yang hirup pae pemaksaan Allah. Kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah rasa urang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ira hirup sia isuk pageto ba isuk ba minggu hareup ba bulan hareup ba taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae sangu lo bakal pae duit lo bakal modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di ka manakeun titah di ka Allahkeun salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satang ka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub ilah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa aduh ieu lain sambarangan tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksup ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teu dahar teu nginum teh jima neangan nu kitu mah ambalaya boro-boro kolot budaknya bisaeun puasa kos kitu mah sakadar teu dahar teu nginum teh jima nu gering rada cager setik ge bisaeun tah mah kos kitu mah teu dahar teu nginum teh jima mah disebut ge puasa umum
umumna manusia puasa kos gitu di imah orang puasa tekarar itu tetangga orang puasa tekarar itu di kantor puasa tekarar itu di pabrik puasa tekarar itu di jalan di pasar puasa tekarar itu umumna manusia puasa tekos gitu bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin shaimin loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga Masya Allah mantak ciga eta puasa kos gitu aduh nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota tadi mah ngajaga beuteung jadi esian kudahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naik wari puasana puasa anggahota tapak lain tina dahar nginum jima tapi tapak seluruh anggahota mata urang ulah sakahayangna didelekeun ditinggalikeun celi urang ulah sakarep urang didengekeun dikupingkeun irung urang ulah sakahayang diambe-ambekeun mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun kitu keneh suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV Pak kuna dikeluarkan renyek aja orang nek melin cekas jangan ngabuburit bulan puasa bapak goblok tanu kos Pak eta geus bagus kok dikeluarkan letik teuing meuli aya anu teh mah dengan 24 inci hayang nu sabaraha tuh Pak aya nu 150 wah ieu bapak lain deuk ibadah pasti yes kadanannya nangan nasehatan ka anak ka pamajikan ka incu mah bisa-bisa diri sorangan heula di akhir zaman kieu geus gara meta di jero kamar gara bersihan gara pel sajadah gara amparkeun tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20 kitu keneh Quran 20 30 Pak loba amat jualeun siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang deui buah henteu ka Ramadan hareup mungpang meungpeung di bejaan dielingan ku kiai aing deuk ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah ye bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa tamanamatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali isteka mana mantak kurang siapkeun pemajikan anak ye neng nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu beusi deuk beli pakaian 10 juta tanya ieu jang sedekahna 10 juta waduh pemajikan lagi geus bunga jasa tuh alhamdulillah barang menang 2 pek pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana ceuk kongkorong kongkorong bebe jaka salagena ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak kaji cenah nipu tawa kos gitu atuh suatu ngangeunahkeun nah ieu petakeun ku urang kakak emang di kamana ka haji ulah diganggu nek di kamar bae ieu kalau ke masjid geus ka waktu deuk maca Quran sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila diturunkeunana dina bulan Ramadan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas jadi abah lagi kolot yang mendek meta bae jacak kiai ge ai puasa umum mah gampang tah ieu mah
puasa ulah loba dedelean dedengian ambean omongan raragapan jeung lelenggan kan hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan memeh der geus rohna geus aya di sorga memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mana ka sorga eta mah geus kos kitu ya Allah ya Rabbi. Sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariha bidukhuli Ramadan sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang dek nyambut bulan Ramadan teh ku bunga lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa awasutuhum maghfirah wa airu itqun minan nar oh lain lalagan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat masyaallah dedelean mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyeutikan dedelean endahan nambahan nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula de kapuri emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri aya cenah kiai nu mimpina saha nu mimpina teu pake calana cenah si mbak budak asal sore baget ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya Ki Hajian Ki Haji nokolot ka ditu nek naon deui fajir ka mana bali Bonteng Suri lah bohong lalu ngomong jadi lah cenah tuh variasi doang tuh Bonteng Suri ge geus barada ngora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leunuh di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan lambeng aki jadi kasurupan kieu coba di bulan Ramadan itu ningkatkeun ibadah daripada di bulan Ramadan lompangan maningan es tasubur es kudang lohor sotor teu kudu make sunah tasot assalamualaikum assalamualaikum di dunia keneh deui ieu tempat salat hudang asar tas asar ge hudang maghrib beres geus aman tah puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hes bae geus apa puasa geus hebat jasa geus apa puasa geus aing mah daripada lah bentan neuleut TV minimal komun we geus maning hes bae geus cek pamajikanna gateum meleh mah ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tong puasa kos gitu lalu ngomong nini baik orang babarengan ke di akhirat kanyawan ge iya bata gitu ayah anu nyekelan tasbih di hareupeun imah ieu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok bareun wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae wala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beuntak masyaallah masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh aja putih basia baca hideung amat tuh di deuleu ka mana lompat teh si budak asana kadinya kontrakan tanyakeun deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh baki aki
takku galedeg gitu di mana ge gadoana geus teu beres atau di deui galagat ku jana ge mata ye deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa mah teu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka itu malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deuk di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus puguh dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macam-macam keluar dicocok gundang gedung gundang gedung gundang gedung gundang gedung dung 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 gundang gedung gundang gedung gundang gedung gundang gedung dung 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 jar ti talebos kitu jauheun begitu dek gundang gedung asa henteu naon nya puguh tabrakan goblok sia eta ceuli ceuli masyaallah Yahudi ye pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah itu ibadah datang kaya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata masyaallah teu kuat da sacenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese kau datang ke ulah boga TV mah ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa kasana aing geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipudoli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tetangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering keluarnya ngahapeuna ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa anapeuna lamun teu kahadapan tanggal kalapa ka WC angel di WC eta mah sebab HP khususon eta kos kararitu eta ku ari teh masyaallah jadi meureunanan isina gan ngamakhluk doang ka Allah mah teu isi cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah bulan introspeksi diri bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata tapak dahar minum jima puasa umum tapak napaan dedehean tapak napaan dedenyan tapak napaan aambean tapak napaan omongan nu teu puguh tapak napaan cecekelan nu teu puguh tapak tina lelengkahan nu teu puguh tapaan ku urang ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae tapak di handapeun tangkal kayu gede hayang datang keris hayang datang batu kocak eueuhnya anu kocak blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata ceuli irung sungut eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud nu matak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah dina thariqah makan di istighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu tidak dedelean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura dedengean anu henteu diridoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja
irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu teu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaih tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh tu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaih dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaih kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaih leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lalengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridhoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin angga hota deuk wudu bae ku urang diisigbaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal dedek berangkat salat nageh dit istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaih mata astagfirullahalazim ceuli astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah dilagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal Ambon gual da teh kieu haju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babetkeun habat torekat kos kitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi ilallah lagi buleun la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah ilallah la ilaha beres kieu pan sagede ngamat berakatna letek tarekat si kos kitu ieu tah tarekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jak keur menta hampura mun aya awewe di deuleu mah nya istighfarnya deuleu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun tah hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus diistighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika orang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideulkeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan kitu ulah tuh henteu atuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu kadenge bae jadi letikeun pan musiknya tuh ya nah mulai itu hari terus we dek sare istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti bimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kebenaran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge aing geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi sare irung abdi sungut tarekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantap ieu pendidikan tarekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah keur can norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem pan jadi kieu sih norekat kamari mah keur can norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu SG diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur ka orok
peso cukur mah jangan nyukur di dia minimal handap ada lain jangan ngeretan bawang peso cukur jangan ngeretan bawang kakeret sia peso cukur mah jangan nugas lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pegawai teu masantri asup torekat pejabat teu masantri asup torekat gede hulu sia kena nomor kopeana ge 50 nomorna ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh torekat teh oh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka ditu na makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika orang neuleuh awewe jabirahi orang teh naik beuh komoner orang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat jabirahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka Jaipongan resep jasa orang teh ka keliningan resep jasa orang ka degung resep jasa orang ka rock and roll resep jasa orang ka kitu dangdut resep jasa orang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deh musiknya dangdut tukang es blod tukang es nengong nengong nong 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 nengong 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 ye cek urang teh lagu omat ta nengong 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 urang kagarak datang ka Goiril Magdubi nengong nengong heueuh omah kajen ku kumaha nengong 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 jangan musikan siapa sih goblok ke budak musik nyanyiana instrumen berarti teman kunaon ngomong kos gitu tuh tolol ke sholat saya nu bisa ngahalangan moal bisa ayeuna pendidikan ruhani nu bisa ngahalangan nu tadina dizikiran ku urang kemudian diistighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya urang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli urang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun golbu mulai geus ti dinya tah kuari neuleuh motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kadang DP na sabaraha 500 tolol jahoannya na ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi dulu tah eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati mulai urang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit si eta timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beki deket ka Allah teh beki jauh kehalangan tadi maka karaku Mio kuari manggeus ku Avanza naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beki norekat ka dieu beki wah-wah kuara jasa malah asup torekat na ge mayar deui torekat si kudu bayar heran ning mah mahar 100 gram sakumaha hikmat ge hikmat tuh kos kieu mah hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu tarekat mah ilmu ka Allah neuk ma'rifatullah wa rasulih mah neuk hayang boga nur ilahi tah lamun urang kuari ngahaja-haja meureumkeun mata capek
aki-aki kita ulah lain mahram jeung nini-nini ya naik mobil nu geulis nalekeun da kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun aki-aki nalekeun kos kitu bae normal nih normal sih normal pantas aki-aki atuh aing ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing deuk sanu bisa ngalangan sebabna ruhanina can dididik daek kukumaha ge daek bodar hese bae dipereumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu bae ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis perem capek kaduhung amatnya tadi kemana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana barang di dalam waduh semampai atau tadi mana di dalam bah takkan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mentak eta norekat ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa orang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati orang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai digegekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang kendeul awewe teh kos kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ruhani mulai tuh ajuban tengah peuting zikir lagi kenahan saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai ku ari deuk ka mana ente deuk silaturahmi maksudna deuk ka Allah zahirna silaturahmi maksudna deuk ka Allah lain maksud ndek neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai ndek menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tama kiai ieu cenah jang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh bangpak teh heuh bangpak keseueur wani atawa kos kitu bang pakarana nah mulai ka Allah ieu mah adapun engke nya dibere urusan Allah dek ngariung dek ka mana ya dek ngariung maksudna naon susuganan nyaputnya maksudna susuganan yang melibat mobil kiai bangpak teh kos la ilaha illallah eueuh dimaksud angin Allah dek aing mah dek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allahkeun adapun mereknya nak urusan Allah tahu aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah unu maksud angin Allah unu maksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika neula awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis ngeunaheun nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae ngematak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan celik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babahari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing kunaon haju aing neulekeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu
nyana didelekeun ku urang aju nyana neleukeun deui aju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji aya Mang Haji daek mah deres mun kitu mah mun aju nyana teu bogoh deulekeun bae teu bogoh teu naon urang nya doraka nya nyana teu bogoh pan dorak jadi mah rugi 12 eta pos itu ye nyana bogoh henteu aju urang didelekeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atuh ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres nya bogoh ieu teu bogoh tapi lah orang selalu kasih nikmat atunya nanya orang-orang atuh geus bae sebuah masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus tah mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderunganna ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nangis disingkirkeun ku ari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun geunaheun komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beuki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kok bisa gitu bisa iyalah disebut puasa hakikat pohonna ka Allah maksudna ka Allah teh Allah lain kumaha sih kieu maksudna urang hirup dihirupkeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah perem diperemkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho kanu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah jan nu ngadiukeunna ge Allah urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasukeun kana sifat Allah Al-Jabbar Jabbar teh maha maksa urang dipaksa ku ari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ka rumah sakit hayang hirup pae bae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah arasa urang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ira hirup sia isuk pageto bae isuk bae minggu hareup bae bulan hareup bae taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae murian cak aing pae dipaksa bae sangu lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di kamanakeun titah di ka Allahkeun
salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumusyaum dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satangka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kobe umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub ilah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal dari tararakwa aduh ieu lain sambarangan tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksup pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun bae embung jajore meureunana awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena ka nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai gaganyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh jahirup mamual kebeli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuaring mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat tah si budak kunaon yang di SMS teh jadi koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta ka kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang gawe awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar poe ki 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang pahangna ka mana lawan dieu suhut urang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh pasa pelet eta pasa pelet teh siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasam kamalayan tal hadid fi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kamalayan tal hadid layyan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu saya direkam pan
artina Allahumma lain Gusti muga ngalemeskeun kolba Sarwiti kana hate si Sarwiti kamalayan tal hadid sakumaha Gusti ngaleleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain kolba Sarwiti Gusti wasan buka cabe rawit cakil ilag bae jam 12 peting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti. Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa tah amun ragag ka batuna bleg nyana ngarenjak ngarenjak teh Sarwiti guys eta malam pertama karena ngarenjak doang ieu la'alakum tatakun ieu siapa kuasih wirid kedua kali Allah panjang direkam ku sialah aduh beres tiupkeun deui ke jam 12 batim bismillahirrahmanirrahim fa Sarwiti blum kerenjang nya bentanya nah mulai teu bisa hese malam kadua mah ya tilu berarti itu qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'asharu kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum Sarwiti blum la'allakum tattaqun walalawara leles ujian hatena ujian awalnya kakarak 3 peuting geus jaed kaopat peuting manyana geus mulai lempang keluar asa kadeuleu bae euy jaed aya ucing ge euy jaed ucing jaed sia mah rasa raing jaed bae cek cenah ngeuleuh jelema kasep mah itu sakos ge jaed bae si kabeh jaed bae sadunia nu ayangan jaed doang weh lain lalawara eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung Ponteng Suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain sekecenderungan hate teu meunang kasalian aing urun saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia na dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia na pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos itu atuh nu puasa kabehan mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan ieu. Nyahoan teu rorongso limbah mah pana tubo di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakal ieu rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu nu geus. Eta urang teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana.
pembatalan teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim dek maca Quran dek maca sholawat dek zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sebenarnya mah lain awak puasa mah ruhani sebab didinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum na manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika orang neule anu dipake ka haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku hari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku hari tuna kecenderungan hati maulul mayulul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus ese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleu nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neuleu musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuleu robahna boh diri boh batur neuleu nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuleu cicingna tapi neuleu nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia ieu rupa-rupa lain neuleu rupa-rupana tapi neuleu nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar tili bapak perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleu nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika urang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah ketika urang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika urang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah etalah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna hakikat sok bae gerage urang terus bae ka dieu ngan eta mah sakadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah kuari dikopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge nu zikir teh lantaran teu guguru hese mah kukula sok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge saru la ilaha illallah di hati ge saru la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan can ke guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaragaji la ilaha illallah goseng puyeng cenah ditorekat ku zikir kos gitu can bisa komo praktek dasar kesejabana ieu nu dibejakeun supaya hati-hati ulah babari norekat mondok torekatan mondok sia mun norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikir lagi teu bisaeun atuh zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deg gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu nama geus teu gideg-gideg acan torekat pertama jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kali kos endog urang beubeureummna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng mengke kos ku dewe eta ngeunaheun jasa tah geus datang ka dieu ngeunaheun geus teu la ilaha illallah lain aja geus aya mun aya di lembur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudnya jalain kitu lain ih kumaha sih itu hese kita dita istighfarna terus ya makin kali itu makin izin makin bungka nyahoan bantah ka ditu nama aneh guru torekat teh kadang-kadang make lepis bungka nyahoan make tudung ka ditu nama make ieu dan kadang-kadang blangkon atau ka dieu make barang di Jawa teh kadang-kadang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lumur beusi aya anu make lepis make laken eta guru torekat geus atuh beda sorot matana lain deui tah ieu keur carita tah nyana mah tah lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya biblut mah kos gitu jadi jada beragat coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh kebanyakan apa ya guys tutup masalah ya tak iyalah naon gitu kan urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta kos kitu teh hese jadi bagus ka Allah baik ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hate teh teu bisa kadesek teu bisa katitah teu bisa kumaha nyana bae ngeunahna nyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieu lah geus teu bisa kos kitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun henteu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunna biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae
Jadi tergantung jelema-jelema nalah kuat apa henteu na. Ketika nun teu kuat pasti di bawah. Datangnya na ka hakikat ngan tetep teu kuat. Nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene. Sanajan nyana geus datang ka hakikat. Aya nu geus luhur mah biasa bae. Jadi gerak Allah baik ketika der tadi itu gerak Allah, ketika der tadi gerak Allah, henteu asa terkendali ku lain Allah. Ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khususul khusus eta mah puasa para rasul, puasa para nabi, paling puasa para kutubul aulia. Puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus. Nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena. Nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar, nu puasa khusus mah komo, nu puasa khususul khusus mah geus teu kudu caritakeun. Puasa umum ge iraha nolna. Ketika dinolkeun biasa bae nu umum ge ja pamere Allah tah mah. Aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar, aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar. Karyawan mangis bae pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta ya menang. Kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih sial nu ngazakat fitrah bego ieu murid atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah jauh tah maka menang Lailatul Qadar tah kos kitu. Napaan mata, napaan celik, napaan irung, napaan sungut, napaan beteng, napaan leungeun, suku, bu, tapaan ku urang kuari. Ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan urang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngidaheun bakal. Ieu mamikiran mekol urah can aya merenya. Ingetin teh ka ing lurah ya. Engke bae tanggal 20 di SMS. Kok camat can aya sih? Pae hirup ta camat. Kok bupati can aya sih? Kadanan anti bati pamarentah. Ulah aya kecenderungan anti. Duh, masyaallah. Lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah Malik bin Anas. Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca, naon eta? Ieu surat naon? Surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah. Saekeun ku nya set. Ice. Mondok make surat-surat pengantar ti gubernur. Emang kunaon? Aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah. Bahwa Syafi'i bakal mondok di aing. Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur. Wah, mau merikak bulu urang mah gitu. Aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese. Kamau teh si pangkat pohara amat. Urang mah lamun aya pengantar ti gubernur, wah, jangan kemana-mana ya. Sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah. Ini gubernur kan ini pengantarnya. Wah, kiai neraka tuh mokos itu. Yes, Imam Malik ku susah-susah nanya nama. Padahal mah pedagang Anas saya. Dilanjutkan ku Imam Malik dagang. Lantaran hatena eueuh seutigeun kana dunia, dagang mah dagang lantaran teu dipikir aya rugi. Dagang mah dagang teu dipikir atuh rugi. Sebabnya nama terus baik ngaji, ngarang ngaji, ya otomatis dagang dengan sakicep rugi beak kabeh. Eak geus we jada wadah ngaji bae peuting ijtihad, ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i tah. Ngajoak urang dapur. Hei. Kuna beteung. Pamajikan aja anak ngajoak tuh ieu waduh wah cenah ieu gaji mah gaji bae teu ngebul. Atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijual mah kabeh geus beak kabeh. Oh beak kabeh. Kaluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar. Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup
imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pakai mangke bae di alam nu itu moal kebal urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di surga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pakai dahar pae itu imah urang itu negara urang itu pakai urang geus lantaran kabeh ka Allah tuh heueuh atuh coba pamajikan urang nasehatan gitu. Ayo coba ku ente nasehatan. Ulah ngomong nanaon ieu. Kedeung deui urang bakal ka ditu ka mana? Ka ditu ka sorga lah. Terus bapak kolot mah eta sorga. Geus teu bisa urang. Geus ngredit. Imam Malik bata kenteng. Poe eta, poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun, kenteng deui. Bocor atuh. Oh masalah cek cenah. Urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu. Di ditu geus disadiakeun imah urang, pake urang, sagala urang. Moal kebal. Ieu bocor pindah ka teu bocor di dieu tah. Di imah teh aja atupan ka dieu, di dieu bocor ka dieu tah. Hayu bae ka sakur teu bocor mah ka dieu tah. Ih kitu hese amat sih. Urang mah kakarak ngecelak bae ka pamajikan. Woi, tuh. Padahal belah dia teu bocor. Kurang tidak pindah tuh geus ulah mikiran bocor di dieu dah dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang. Puyang urang. Insyaallah hese jasa. Hese. Nuh ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik. Sageus beres Imam Malik lantaran KDG ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna, Imam Syafi'i ge muridna. Tapi susahnya luar biasa diberet 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ka anakna nak abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikin mun anakna bikin ka anakna bikin deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji diunggal nagara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh kusababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh proposal teuing atuh puyang jasa tadel Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ke Mekah memeh asup ke Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ke Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ke Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo datang fakir miskin dan lain sebagainya teu boga naon kakarak Imam Syafi'i asup ke Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasad di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah percis kos urang ka Mekah kos kitu bebekelan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah ge pau pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu Masya Allah karim nah iyalah dahar nginum jima puasa umum tama kos kitu mah nusok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun beurang puasa aju lamun magrib nginum na ge teu cukup sagelas dua gelas dahar na ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo nah eta mah nu kos kitu marana orai koros nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros aju digegel diantepen bae gegel ku sia untuna carumplak orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jagjana cak orai koros mah bangkom gegel anak
gabus bancet rada gede ya geus tak kaungkulannya kegel mah urang dieu koros iki sarua tah urang kitu gitu bulan puasa teh ieu naon ye bonteng suri kok anak koros ieu naon deui ye jeruk kok bapak koros ieu naon deui ye poh sagala rupa deuk taraweh enggeh aja kunaon ye ieu deh napas Bang Haji mah geus kolot meureun aduh teu kuat jasa Bang Haji mah ya napas meureun lain napas meureun sebeuting kabade eta ku sia atuh jalamu normal mah moal kos kitu ya Allah ya Karim nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus lah. Nah, kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot. Itulah para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.